kama alabda baina Adam wa Hawa wa kama alabda baina Yusuf wa Zulaiha wa kama alabda baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah Kubra. Amin. Allahumma ya Allah, berkatilah kedua mempelai ini dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Amin. Dan jadikanlah mereka keluarga yang sakinah. Allahumma ya Allah, anugerahilah kedua mempelai ini dengan keturunan yang soleh, yang berbakti kepadamu dan taat kepada kedua orang tuanya, serta berguna bagi bangsa, agama dan negara. Allahumma ya Allah, rahmatilah kami semua dengan kehidupan yang penuh kebahagiaan sejak di dunia sampai di akhirat, dan hindarkan kami dari azab neraka. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mohon disaksikan membayar mas kawin sebagaimana yang saya ucapkan dalam jatuh. Mudah-mudahan mas kawin ini bermanfaat. Dengaran. Kedui. ketentraman bagimu, kasih sayang Allah Tuhan yang Esa. Moga Allah jadikan keluarga harmonis, surga yang disegerakan di dunia. Baiti jannati sakinah mawaddah warahmah. Dua hati kini telah bersatu dalam ikatan suci ilahi. Moga Allah rahmati mereka, kekalkan cinta
cinta kasih mereka. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi Kak Indung alungan kandu. Bismillah sejak memuja kabel patah daga. Bumitan gumelar lahir rawayan kapaundangan. Sulunya ngaras sampean dari doni pangeran. Duh mama, abdi sumujud keperluanan mama. Sakali deui kanggo ngarawaskeun welas asih tilu janten mama. Sehingga nyuhunkeun pangapunten mama. Mawas abdi segalipun mama. Dikawin abdi dikandung pun abdi janten moyeng sawawa. Mama, parantos kagak jelas kumaha lakon kahirupan abdi dina emutan mama. Tangkos sanes waktos anu singkat sahabat sasi labina mama ngaku sing abdi. Kaperi, kanyeri, tajan luput dina emutan mama. Hiji keayaan antawis karengangkeun nyawa sareng tetep hirup. Nyeri anu teu badina, kesang sareng kisosak, nyampur sareng rasa bunga nalika si abdi parantos gumrah ka alam dunya. Deka etang waktu sugi kalisian mama anu ical kanggo ngajegi abdi. Ngariksa, ngadidik si abdi mama. Mama, nampukeun ka asih sareng kadeuleuh ketaya kendakna. Kiwari abdi pada mayunan alam rumah tangga. Mulul pangapunten anu abdi saja disuruhkeun. Amin Allah nu maha mulia kana katemampian abdi ka mama. Mugia mama luput kalbu kanggo maparing pandoa sareng pangapunten ka abdi. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gerah anaki, gerah yang laki rabi jajak berdoa. Sing waluya awet jodoh, sing sugih berasih ilahi robi, sing berharap harta, sing jebul ku ilmu, sing alus mulus turunan, sing sabilulungan jeung dulur, sing hade kacaroge, sing heman kabaraya, sing galimet jeung kuring leutik, sing hormat ka purwakali kamendari diri, sing gumati ka papagon ilahi, ulah tinggalin ibadah. Gerah anaking biar laki rabi terjadi dunia akhirat. Sumpang doa kanggo ria kanggo wiwit kitin mugia aya dina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mangga ayeuna ka Aan ayeuna rugi geus tos apa. Mugia ditampi sawapat fakti. Abdi sumujud ka bakonan apa kanggo tanda bantos bab asih dina sagala rugi pangorbanan apa sareng kana. Abdi beda dihampunten sabudaya kebelaan lah kumugi mati. Sareng mugia lungkul kau kuliah batang kesagahampunten kana sagala kaumna. Surujud cingesan siang kami mugi kaguna pakonan sing abdi ku nafkah mahalan iman. Nafkah anu ditinggali ku Gusti Maha Suci. Maafkan tos kabayar ku abdi putra apa.
apa cukup waktu hingga masa tutur galur sunnah rasul dan tugas semua kawasan abi kelantikan kau ingat mahalan apa sarang mungkin terkedat-kedat nama paling doa karangayu ke rumah tangga aku puji syukur kayak aku apa mungkin abdi berisik abdi sarang kaleha Allah tidak aturan agama didik kuang putra keluar tercapai kagus di rumah suci ibu ani apa ki aal pemugi abdi biasa nama derajat kehidupan anu berkabutnya kawin akhirat Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira lagi kepada hati praktik kena suci anu dikritik di atas sejarah ibadah malah mandar laki-laki berayat di bus di rumah suci anak kira bisa itu apa doa kira nabi sareng kabajan nabi sok kita pun dan apa kan pun dan akan apa haruskan gitu mudah-mudahan ada dengan pulau kerasa kita kalau ada bawah ayeuna ngibit ka duh mama ieu sumujud di pangkonan mama anu kahiji sabar abdi tos janten putra di mama sabar abdi tos lebetkan kehidupan mama sabar abdi tos janten bagian keluarga mama kahoyong abdi ka mama tong hilap tong ngajantenkeun abdi anu sanes kanggo mama tong dibentenkeun abdi sareng putra putri kandung mama samikeun kelakuan sapotos ka aranjeunna dukun abdi pas kalekah dina kabeneran kelingan abdi pas kalekah kanujuran kasalahan mama dina dinten kahiji ayeuna abdi janten putra putri mama abdi neda bimbingan arahan ti mama abdi nubukeun ibu aku restu ka mama sabar dinten ieu abdi dua artos ikrar janji kanggo ngajalankeun kehidupan rumah tangga ngajalankeun surah rasul anu mulia mama ajarkan abdi masalah cinta asih anu teu aya ujungna bimbing abdi kanggo kasabaran anu luas ka sapotos sabeureura arahkeun abdi kanggo ngalakeun ikatan rumah tangga anu suci berat hidup arakin sok ayeuna dalam suci di doa mama insyaallah jaga rumah tangga sakinah mawaddah sok dicoba pundak nin kurian pundak nin kurian pundak mama wiwit sok haruskeun di doa nanti mama ini kanggo bulan kali kanggo keluarga dinas keluarga bawa jadi ngapunten samudaya katunaan lahir dugi batin abdi kumapi kana kaunjungan mana apa sareng kekendat-kendat sama paling doa karayuan ka rumah tangga abdi rumah tangga mudah-mudahan aya dina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sok setelah budak apa budak telah kawaskeun doa kadang doa atas datang ikut dari wajib alamin doa mesti orang tua dua orang tua parantos mohon abdi yang di tengah mohon iya teteh tos disiapkan para artos tes simbol anu kedah kurang dipedar leres mohon ayeuna urang tinggal di palih dieu tah urang kapayun lah kapayun ieu teh namina koneng leres teh aa koneng leres ieu teh koneng warnana koneng berarti teh aa ieu teh ngalambangkeun kejujuran receh leres receh tah ayeuna kopi bade pasihan hiji ewang heula hiji ewang tah ke ieu ditutup ku layon bodas terang layon kaen mohon teras di plastikannya lebet simpen dina dompet mohon supados janten jimat cenah mohon insyaallah kemana-mana bakal aya wae artos moal kalengitan
asal tong dijajankeun nya mohon tah ieu teh urang teh hartosna kudah berehan nya anya entong wakakanu tebih urang tinggali heula mah wargi nyaliranya leres kitu nya mohon terus di ditu masih kene aya beas anu kapungkur urang masih ngiring ke orang tuanya mohon ayeuna mah engke aa dipangnyangkeun ku teteh kitu leres mohon alhamdulillah atuh tong dilami-lami cenah Kang urang langsung wae dibukanya urang dirajahan heula Bismillah double wiwitan bagi Gusti ayungan Bismillah double wiwitan bagi Gusti ayungan ka Allah nu maha agung welas asih urang nedakan geunang mugian sabar ditutup ya teh hoyong pisan di MC-an ku abdi hoyong pisan di sawer ku abdi sawer natenya tapi duka itu gratis atau napi teu namanya aya sakedik aya tiasa mah henteu nya ieu teh mung abdi hoyong ngamumule adat Sunda da asli orang Sunda oge ya asep mimiti di urut bangukeun kedua cetia simpen di mana hujan ayeuna mah beda deui